tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta Kang daya deui abeh kaurus ieu alam aku saling puji mah heueuh ameh kagero harinana ameh kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenang sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta berak ngandung harti meureun urang oge pamimpin aya ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer jadi ahli tenang ngarang-ngarang ngabangun kehidupan masyarakat bangsa tur negara anu didadasaran ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ta demokrasi teh di dieu urang salaku rakyat bisa pokal pek nyarita marek nepi ka bawah mana oge sing nepi ka peura ge pek wae nepi ka peuyeul oge teh naon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang bener heeh tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita kumaha mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata dorna wah sesepuh eta mah wah dipika segan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek dadorna mah ti bubudak kasieuna teh ku dewek sieun dijual senalna berarti teh mah ku akang sieuna teh kasieuna teh ku dewek naon cing kasieuna nah kunaon sieuna dicet tapi gede mah di dieu mueunya naon Kang urang jadi sahabat we urang saling bejaan cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta cirina manusia teh eta Kang watak urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun aya sahanapeun umurna sahanapeun aya luhurna ilmu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu teh ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang nya pujieun we urang mah tak kitu euy sae Kang ai ditumpes maka kajahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling proses hirupnya Kang proses hirup atuh didoakeun cenah buru-buru areling heuh amin Kang amin pupeurieun dewek can pas elingna mudah-mudahan benar geus sugana pengen dueli ya Kang ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan kumaha Kang qad aflaha man jakaha heuh anu katepi ku dewek da dewek bejana ti dinya kumaha artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena bener ditemak deui ku salah sawios hadis kumaha khairunas anfa'u minanas kumaha jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tak kitu euy saling we dina waktu anu heuh eta Kang salin hampura nya lumatak ulah di pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye sing aya khawatir gitu sing aya khawatir heeh bener Kang ulah seueuh sorangan hirup teh ulah boncenang sorangan da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya cenah loba suksok loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit kerata sok sewang-sewang kitu teh masing-masing tara ingat ge ai digawe berjuang kudu babarengan ai datang duit geus sewang-sewang jara rumput eta kitu ai can datang duit sararea teh baru kana moal ngait kana ti koro mun nya pasti diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh sarua jeung di baruang Kang sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh paeh ulah mu kejung tereh paeh segala
Iya karunya si Asep Sunanar geus kolot. Atukeun bae 20. Karepek pikir ku si leuing. Ai paeh mabaka. Geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui. Nya lamun umurna 200 tahun kali sabaraha tahun deui geus sok. Eta sing panjang Kang. Pinter kitu na. Eta musuh newa eta musuh nyebrut. Kumaha Kang? Kap. Doh. Tungkupe ieu newa. Ieu motongkeun leungeun. Kap. Tadi dinya nyeret ka dieu. Eta sakilat leungeun nyologodor ka tukang musuh. Ngabedol teh nya. Mawa ka dieu di kieu teh digendong. Digendong. Cerak. Di dinya beunangna mah. Di dinya beunangna. Halah aya ku kitu. Ba emut kana mereka keur dilatih ku Akang baheula. Geus latihan di tengah nginjem duit. Lain wala. Suka tetenya kuring datang. Udah kalangkang goblok. Da aing kana kalangkangna wau. Wau, beda rupana, beda tir sejen. Eta ilmu usik kitu mun asa wawunya jeung usik kudu dipake ku urang. Pan urang mimitina ge. Akang mun baheula. Da manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun keur budak. Keur budak eta. Heeh. Tak silaing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah silaing ai geus masagi dewek teh temblang teuing Teh riwang bisi silaing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang si masa poho teh teh poho mah turunan ti Akang gara sok da aing teh percaya henteu ka silaing teh soal usik teh sia malah baca capek unggul. Bener, can pernah latihan. Bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring mah can mecakan. Can pernah latihan itu. Da ai kuring mah moal ka mundur can kaasaan mah. Tuh, percaya iya. Hampura we ye. Sok. Pakai hampura segala. Dalinnya latihan. Tapi sia mah sok nyaan ah. Kades ya. Moal. Sieun benyaan benya. Atuh beakeun tanaga keungke meureun aing. Hah, ya. Goblok sia. Montong kana deui sih cuy, da latihannya mah. Dalinnya atuh. Heeh. Wah. Sok, tuturkeun. Tuturkeun. Hayat. Terus syarat ku kita. Halus. Woi. Ta. Woi. Ta. Oh, bener euy. Bener euy. Ai rikatna mah Itu. Wet. Potong. Musik. Leuh. Kumaha geus kieu sok? Hayangnya ka dieu bawa. Leuh. Eta bahayana mah. Tuh. Dah, eta. Nanya duhan. Da aing nyeri. Kumaha we sakan resot teh. Alah. Wet. Musik kumaha kita. Beres, Aya eta Akang teh lah. Nginjem tenaga babaturan. Kumaha mau ditokop ku kuring. Tah. Tuturkeun tenaga si lain. Heuh aya nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihanap. Da mah bisa balakaya. Bawa ka dieu. Tah, dibawa ka dieu teh hese pan. So, bawa deui ka dieu walikeun. Tah, ka ditu hese, ka dieu hese. Da cek dewe mending cicing. Ai geus ka ditu teu beunang mah. Nah, si eta beda teh. Heuh beusi poho. Nya aya eleh teh miningan kasalahan. Heeh, eta kitu. Deh ngelehan maneh lanceuk aing mah. Biasa lumpasan. Wah. Aya kitu satiaki teh nya geleutik. Tinggali nepi ka wo anjir. Letik-letik. Bulut-bulut deui itu. Buntet-buntet we itu mah. Hebatna satiaki teh eta. Eta. Namun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur ka tuh. Kawas domba. Nepi ada. Oh, tidinya.
Sakawan. Duk. Ayo. Kidang kacana teh Kang. Bejana sireng tarik lompat. Bejana. Eta ku bejana wae atuh. Pan babarengan teh ngapoe. Eta dina Agustus kira juara wae itu tadi. Menang wae gini Agustus lari siling. Lari. Di RW genep teh menang wae gini. Ai siling kumaha teh menang lari teh. Da kuring mah sok motong ai batur mah ka itu mui. Ai ngan itu goblok. Yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu. Oh bareng ge jeung Juragan Bima tuh kana bandera beureum. Naon? Break lupat aing aya nyaho. Nya masih lain. Nyaan teteh ngomong teh sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket tah. Pikeun. Ah mung tara disusuh. Ye ngawirang batu teh sia mah. Maunatna make iket ieu teh deuleu. Kumaha? Jam injeum sok dibere wae. Siap. Sok hitungan kayaknya. Hitungan tapi. Hitungan. Kumaha? Lamun dewek teh hibu 3. Siap. Tuturkeun dewek. Sok. Sok aja. Bejana juara RW teh nya. Anu beureum umat anu beureum ulah mana wae teh. Tuturkeun aing. Anu beureum. Sia mah sok kitu. Aing kadinya sia ka warung. Kade sia ulah ngahianat aing hera. Sing serius. Usang ngitungna. Dek ku siling dek ku dewek di dinya we sok komano. Ya. Sok. Hiji. Wah, geus jengkat. Oke. Dua. Geus ngajengkat, Pak. Tilo. Teu sudi abrig-abrigan teuing. Capek-capek. Numuruhan moal aya bari ngangkat. Terus. Deket di baledog wae. Ngerakeun sia teh nya. Apa bodoh? Kami da hana capek aing. Astagfirullahaladzim. Karena menuju tentara teh gitu ya, Pak. Aing nempok getih teh aing mah tuluh beraja. Naon teh tuluh beraja, Kang? Jalur reuy hayang dahar. Ieu mah ti pihak geus teu aneh euy. Wah, Kang, da rasikona jadi tentara teh. Mimitina mah nepi ka utah aing basa mimiti Bratayuda. Oh, kitu Akang. Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat cing berekbek. Hei, Akang kira. Ayeuna mah geus teu pati aneh. Geus biasa deui meureun, Kang. Muga-muga hei barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongong nagara barudak. Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban. Bener. Di medan juang keur araranjeun keur kasejahteraan anjeun ke kahareup. Anak incu. Pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. Sing nyang karu. Usian kemerdekaan cing nyang karuk dina kalbu. Bener. Nepi ka kieu ieu. Berjuang teh gitu Kang. Sanajan pihak musuh da puguh oge da jelema sarua atuh geus paeh we euy. Sarua we Kang. Gede. Aya hati dikubur masal we di dinya lah. Yo sayu, lu kopral UNED. Iya. Nu tadi mah kopral Apo mah. Walah. Ieu mah ti pihak urang yo. Di pihak urang. Muga-muga pahlawan anjeun disebutna oge. Muga-muga arwahna ditempatkeun dina tempat anu nikmat muga Allah. Amin. Anjeun mah aya guna biheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batur. Lupa teh teuing kumaha. Dina puak paok atawa kumaha we biheung heuh da jelema. Da jelema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabera negara bangsa teh eta bener kan. Alah Haji Mustofa nih. Kopral Apo berapa? Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah nya. Oh ya mah Haji Mustahil gini. Aya kade Kang bisi aya baturna Kopral Ani. Naon atuh bari nage? Jauh keneh. Palingan mung milu da salah ngagusur. Duh, mun urang mah ari maneh atuh nutur-nutur wae rek naon? Da aing teh boga hutang. Lain kudu nutur-nutur wae mun urang mah jauhan atuh. Ini hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman ulan.
Aya menjadi sejarah we Kang da. Cepot aya tugas keur maneh tah teuning. Nah gini Aya jaketan mah lumayan. Aya Kengeng proyek. Aya pagawean da Kang gini. Mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngorebut. Ulah di Seur sini. mau wae mau program anu teh abdi teh. Oh, Nya. Kan Engke di mana Dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunahnya Aswatama paeh. cing. Kayak gitu. Taina teh Bima terek maehan Aswatama. Ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ear di belah kidul. Cenah meureun Aswatama gugur, maneh oge kudu milu. Milu nyebut gugur. Tah lamun Dorna nanyakeun ka maneh, cenah meureunah cepot, bener maneh nyaho Aswatama gugur. Tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong. Percaya. Tenang, aya ngomong masuk di leuwihan. Ayo urusan ka bohong. Lamun ka PHP-an duit dikurangan. Ayo urusan ka bohong percaya. Ayo isu ngabohong mah siap lah. Nya. Aya ekol mah da teu aya usumna, jengkol aya. Benar Kang. Percaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema durhaka. Lain Pakai disebut ke teu jelema teu doraka. payus mungu di ratu teu layak aya di raja teu gini ge di pamimpin. Daun Kang. Jomoni saya emangnya manehna teh pangeran. Monis aing jelema hirup di dunya mah can puguh doraka jeung teu na. Oh, kabeh oge Kang. Ieu mah jelema doraka we Kang. Biasana nu nuduh kitu teh manehna teh teh. Eta pada sakit Nu doraka mah. Naon pot? Anjing teh ulah ieu we. Kagereneng aya teh teu hatena teh. Ngomong jeung hate. Sanggup bejaan si dawala. Mangga ulah. Tebih si dawala teh enak teh palih dicuun kemah. Wah, tapi eta mah. Udah kena beca juga. Ieu teh keur perang sak otak teh ka mana wae di nya aya besa. Aya beca di Cicadas. Aduh. Nah, itu kemana wae gerakan. Mun urang mah ini teh heug jeung ongkos. Kahayang Ta ini kitu nya pantes. Bari Mode juragan Abimanyu baheula. gitu bari Gitu kan we. bari ngalungkeun duit Kang. Heeh. Naon geuning kebenaran ka dieu. Naon? Sebutkeun jauh teh tadekeun Kang. Gajah rek dipaehan. Naon maksudna mah? Nu di mana? Teuing nu di Sumatera, teuing di mana? Amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah. Badak rek dipaehan. Ieu teh naon maksudna? Kaayaan keur perang kira teh nyambung jeung gajah. Jeung gajah flu. Banyak gaji rek dipaehan. Saur Gusti Batara. Cenah balad apa lain cenah ieu mah karasa balad tentara pihak ti urang teh ti Pandawa mundur aya teh sakti, bedorna teh sakti deuleu. Oh, lain beja. Rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da. Saluhurna ge tak-tak mau dek ngaluhuran sirah. Arjuna teh muridna, pek pikir ku sileuing. Pengaluran kasaran. Teter jajaten ieu teh. Alhoda karasa atuh. Munur ada munur ya. Tah, saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah. Belah kidul, heeh. Laki dua ada gajah. Jual gitu. La ilaha illallah. Tong kemana karep we teh nyong. Eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing anak Dorna saha? Cing, Banowati. Jauh-jauh tuh ke Bandung. Ini hayang ngebuga aing. Anak Dorna teh Citrayuda. Sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu. Dorce. Ngaranna teh anak Dorna Aswata. Oh tah eta na pripoli. Aswatama. Aswatama. Tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama. Dek dipaehan ku juragan Bima tah engke bala tentara nyorowok di belah kidul Aswatama gugur. Tah engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah. Kumaha cenah? Cepot saur Gusti Batara ieu. Omat ieu. Kumaha cenah? Lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si Cepot di mana ayeuna? Bejakeun dewe teh keur usaha kitu teh. Bejakeun keur Cirebon gitu. Nya keur nyebarkeun KB. Naon KB teh kulawarga berencana. Ieu teh kumaha mun teu nyambung kitu teh. Ya keur
orang nyeritakeun kabeh pokok nama lamun nanyakeun cenah meureuna nya asuh mah paeh bejakeun heueuh kitu pira ge sakitu tuh tak kitu pira ge oh siap lah kade euy HP we minta digosipkeun asuh mah paeh asuh mah gogor acan oke gede kabeh teh kuring mindeng kakidula kakak beda hari geus umroh mah mun lami tetepan sok asa suat-suat aya naon make gumujeng lumayan kumaha sugane bisa umroh ngadua kalian nya lamun pinuh museum teh tadi umroh museum aing bakal pinuh di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan wah beres cita-cita teh bantuan ngalir ka aing wah bantuan pasti bakar ngalir dah-dahane wah piduiteun unggul ya mah piduiteun unggul euy beres paduli teuing ladang nipu ge kan bae ladang ngahianat oge nu penting mah buncir we kula nu penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh kaparaban anak pemajikan urang mah kaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh mumpung aya kesempatan ge nya sabab lamun teu kitu moal bebenangan moal beunghar hirup teh moal saksara mah dihina batur pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah jalan bener mah ada hese mah hese rek ayana batur hinge ayo kulo ngalah pecah jeung saerang diri wirana di sidi ben salamong sorangan terima kasih ulah urang mah ulah naon ulah loba teuing pasea ulah usaha gedekeun hinge ulah waos mah Patekadan anu mulia julangan ari naon Barcelona jeung MU teh iraha ieu tanggal 27 aduh mangkaning aing pemain inti aduh bisa teu main atuh mah aing teh si Messi si Ronaldo Messi teh ieu mah aduh lur aja naon dah pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang eta we nu penting wah tada teuing rame wisatawan ke ka museum aing beres nu penting mah piduiteun we lah piduiteun paduli teuing tina jalan salah ge kan bayaran keur kieu mah lah rancing geus Patekadan anu mulia tentu tapi lihat kerja buka pedang kuat ledah kariwa saya letih temong korena alasana jika lebih panjang aduh meninggalis jika letih menin cantik kakakaskan bahasna Allah rambut tuh kayak komplok gitu
Nyunakeun abdi Nona Igun. Beres Nona Igun. Tawawas di Madrid. Wawas tapi kagak jeprit gitu. Dek munteun. Munteun naon? Apaan aya festival? Oh, Padalangan. Festival sanes Padalangan domba. Oh. Marukana urang teu boga domba loba mun. Rek kilu kontes sebenarnya teh. Jadi pongan sakedeung. Kilu kontes jeung Kang Oman Batu. Malah kakak paling sangat Babalean Padaru Tanah tandikan pengarang kata yang memuja Padi dadang bermaunya Pati kadang anu mulia tentu Nuhun ayi mugi cing paranjang Yuswa cing baraleunghar. Sabaksuna. Ulah manayagan wae hirup teh. Sabaksuna tuh. tapi nih Aduh, eta wawas dengan jeprit. kudu kuda ulang Punten nun kita kembang kupu kodam Di pelonge batur gigal teh. Hari maneh kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling. Kawas nu sarap. Nu ngendang nu naon. Bonge beureun. Bajarkeun teh nu ngendang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo. Kenang genah. Kenang aya nu nabeuhan. Kenang aya nu nabeuhan ti tukang. Biraku eklak-eklakan eueuh eta beuhan. Dararasaan mah sepi. Halo, dah. Hujan sote tadi si bolot. Si budak Kabina-bina teuing sia teh bolot. Sia bolot. budak Ai cenah mah TVRI Jawa Barat. Goblok. nyaritakeun TV atuh. Cenah mah bakal diayakeun festival Padalangan. Sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta DRI Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat. gitu. Isuk Nyaho aing ge his Jawa Barat. lain jawab. Oh Jawa Barat his ulah jorang. Barat lain burut ai mah. Sada nyebut burut goblok. Jawa Barat. Jawa Barat. Lain jawab. Mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati Padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana. Sadayana sa Jawa Barat. Nyaho aing oge para dalang. Cing ingat. Tetek dalang-dalang nu ti sa Jawa Barat teh jadi kontingen. Kontingen. Nyaho aing ge kontingen. Nah, mane mawawakana kondom. Goblok. Nah, nyarita gitu atuh. Kontingen. Kontingen. Lain kondom. Lain Kontingen. kontingen. Muncul bahasa nama Pak Sunda nama pamilon. Pamilon. Nyaho goblok pamilon. Nah Pak Udin ada mana? Diregen
na mau nyambung gitu. Nyambung aing mah. Jangan jalan membudak. Wah, naon ke ngaleret? Ya kapir ka dieu euy. Ngangap Yo kapir sia ka aing teh pugu-pugu. Lain ngangap kapir kakak naon kecirina nya. Naon kecirina tuh kayak ngangap kapir. Tara sholat saja. Hah? Beda tuh make kerpus. Nah, ketinggalina kumaha eta tarang teu herang. Eta nyanyi jelema teh fanatik ieu. Oh, fanatik ya jelema Kang. What ya sap. Wah, anjir. Boro dianggap enteng euy. Berat ya. Disangka euy. Woi, ya tak. Ya. Awas. Woi. Berat lawan teh ya. Woi. Dak ya. Aduh. Woi. Nah, sekali yuk. Aya nu ngadegungkeun di belah ditu euy. Baru kenalin aing we ya. Burukan nu ngarampok meureun. Woi, ya resep. Ya. Nah, make ngaleret deui. Jara raya jelema teh. Pabaradogan ah. Dikirain lain aku. Dikirai. Woi, ya sap ya. Woi. Lamunya ka aing pangnenyokeun sateu teh ngadegungkeun aing teh. Keun urang podaran ku aing lah. Beres ah. Merukan lain aang meureun. Burukan. Woi, ya. Woi, au. Oleh. Kakara penting ayeuna ele tah si goblok. Kunaon teh. Kunaon itu. Naon ieu teh? Kunaon sih kan pondok sebelah tuh. Dan abdi teh tara eleh gelut. Iya. Kakaraun penting aja nama mah. Tara abdi mah. Ai kitu nah ari ku Habib. Aduh. Nari ku tapi belek. Di kumaha teh kan? Tahu. Tadi neme rogok ti corona we. Hah? Di rogok ti corona. Waduh, itu kang ngagoloh-gor gitu. Boga gajah itu. Boga hutang. Gajah. Kan boga gajah tadi. Wala karep aja jewirna teh. Malaysia. Mi HP bibir aing. Apa bibir? Mi HP bibir. Wah, Mi HP. Nu abdi ge geus kanal teuing. Malaysia ka dieu. Serius di dieu ya. Geus loba nyebut Aya Nonyok aing geus. aya kasieun. nyebut eta musuh we ini kada bibir. Lamun dorna diparengkeun amprok jeung si Cepot. Tonyok abdi ulah. Ulah. Sudah kan pakai congkoh musuh udah. Jelema teh yang ngabinasa we nih nama. Lamun nanyakeun kada secenginget. Pasti dina keragot perang kieu dorna pasti bakal mawa bandera bodas. Cinginget maneh, cinyaho maneh kana pelaturan ieu. Perang di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu. Ulah dibinasa. Ulah ditandasa. Ade. Padahal hayang menang mah bala tentara teh bawa bandera bodas. Geus deukeut rag-ragkeun gejos ka musuhna. Ada lain deui licik eta mah. Licik teh mah teu licik mah moal meunang zaman kiwari mah. Kumaha we carana? Da si eta mah yang kitu wae. Aya peraturan naon ge Kang. Gitu gelan.
pot di mana nanyakeun cenah mun nahanya suatu apa tumuhun abdi kita si wartosan ku Gusti Batara ieu mun ngomong atuh sia geus kitu atuh meuni moal panjang catur naon sana kul nirangan dikeung iya anom aya naon itu Bapak Panglima teh